Mudah-mudahan para yang yusana barokah umurna gangkeun milari masan salamet dunia jeung akhiratna. Ahlinan tos di alam barzakh muga-muga diberikan ku rahmat Allah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terus gini. Bismillahirrahmanirrahim. Rasul diterima sahabatna majangen ayeuna kitab Qur'ana yang Rasul diterima sahabatna majangen ayeuna kitab Qur'an yang Rasul diterima sahabatna majangen ayeuna kitab Qur'an dua kalam madlul anu dituduhkeun ku kalam dari Allah dikajibrilkeun dua kalam madlul anu dituduhkeun ku kalam dari Allah dikajibrilkeun dua kalam madlul anu dituduhkeun ku kalam dari Allah dikajibrilkeun yang Rasul diterima sahabatna majangen ayeuna kitab Qur'an dua kalam madlul anu dituduhkeun ku kalam dari Allah dikajibrilkeun. Alhamdulillah wa syukurillah. Ahli pangaosan subuh Jumaah geus bisa nyaurkeun di sana kalam Allah teh dibagi dua, hiji kalam dal, kadua kalam madlul. Ari kalam dal eta kalam anu nuduhkeun, ari kalam madlul kalam dituduhkeun. Ari kalam madlul mah nu tumetep nyedat Allah taala teu aya mimiti teu tungtung teu aya leuteuleutan. Aya maksudna, aya maknaan kalam madlul teh kalam dal mah kalam anu nuduhkeun. Al-Qur'an anu aya harapan. Nah sok aya saperang apa cenah dawuhan Allah harapan tah. Eta bil akhirat hum yuqinun. Cenah dawuhan Allah pan tadi surat. Pan eta mah kalam dal. Istilah kalam dal teh kalam anu nuduhkeun kana mana kalam madlul. Jadi kalam dal ya harfian kalam madlul ya harfian hartina kalam madlul teh sarua jeung hartina kalam dal. Cara kumaha? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Eta teh Al-Qur'an Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Eta kalam dal. Kalam menuduhkeun kana kalam madlul. Iqra kudu maca anjeun bismi rabbika kana asma pangeran anjeun urang teh dititah maca asma rabbi. Mana ningali montok pare montok teh sok bacakeun asma rabbi ya qadir hedat nu bisa ngamontokeun kana pare. Koning ayeuna pare ya murid
hedat boga karep matak ayeuna pare dikonengkeun ngan urang teu ngarti tiba heula ge eta teh pare montok pare koneng tukang tani apal we ngan teu kaharti kudu ikra kudu maca asma rabbi dina koneng pare dina gula amis uyah asin. Jadi atuh urang teh sabab ku Allah dibere nu karasaneunah urangna teu menta kuduna ayeuna resep ayeuna ka Allah teh. Tah nu teu resep ayeuna ka Allah teu apal jahiliyah zaman baheula ge kitu. Antara eueuh pangajian ti Kangjeng Nabi Isa sampai ka Kangjeng Rasul akhir teh 570 tahun. 33 tahun Kangjeng Nabi Isa diangkat ke langit, 500 tahun langkung eueuhan mapatahan di dieu teh. Matak balas ayeuna pengajian teu apal ka Allah. Jadi pangeran teh sapanggihna tukang tani ngagemuk ayeuna pare montok tah pangeranna teh nu ngamontokkeun pare teh gemuk. Urang negara Paris mah sabab ayeuna meuleum lauk jadi asap. Ku seuneu-seuneu pangeran sanagara Paris kana seuneu. Malah baheula mah urang negara Mekah teh nurut beuteung ngadahar roti cager pangeranna teh roti. Sapeun-sapeun ayeuna ge loba jalma teh. Umat jadi umat Kangjeng Rasul 73 golongan teh 72 kolidan pian neraka. Sabab anu 70 teh dibagi 7 Mu'tazilah, Syiah, Khawarij, Qadariyah, Najariyah, Mujassimah jeung Jabariyah tah. Kadinya jahiliyah eta teh. Balas urang teu ngarti. Mu'tazilah nu kumaha nekadkeun bahwa adat bisa napakan. Ari Syiah nu kumaha mahabbah enak ka Sayyidina Ali poho ka Kangjeng Rasul. Di urang sok aya mahabbah ka sawah poho ka alo aya. Khawarij nu kumaha nu keheul ka Sayyidina Ali. Naon sabda keheul ka Sayyidina Ali? Tepan Sayyidina Utsman teh nu ngabunuh disangkana Ali terangeun kanu ngabunuh Sayyidina Utsman tapi teu ngisos. Jadi sarua jeung Sayyidina Ali teh nitah ngabunuh Sayyidina Utsman da dewek hayang guragiru jadi khalifah. Disangkana teh mata keheul ka Sayyidina Ali ngupurkeun ka Sayyidina Ali. Ai Qadariyah nu mana Qadariyah mah eta tiap adat teu kongang sulayana. Aya dagang, aya untung, aya seuneu, aya tutung. Itu lazim ceuk Qadariyah. Najariyah nu kumaha Najariyah mah sakapeung tekadna sarojeng ahli sunnah wal jamaah sagala kajadian teh ku Allah. Ngan lamun hayang heula mah teh lain ti Allah beunang kuring. Dagang enak yang beunghar tuluy dagang enak untung menang untung eta menang kuring lain ti Allah. Cek golongan kafir Najariyah moal hanyat boga tekad kitu di neraka teh. Diceung ti neraka salawasna. Hari Mujassimah nu kuna ngajisimkeun pangeran teh dikuring da kumaha ceuk kuring. Atak alhamdulillah badan lillahi ati majar maneh teh. Hari Jabariyah khalisah, Jabariyah mutawassithah. Jabariyah khalisah mah bersih urang teu kudu naon-naon lah Allah nu nyieun urang bager cicing we urang nu sing boga beas tong diisikan. Keun we kitu. Eta mah khalisah. Anu mutawassithah mah kudu barokah kasab-sab Allah nurunkeun teh hujan lain beas tilu teh hujan jadi urang kudu barokah kasab. Ahli sunnah wal jamaah nu kumaha lain kudu lain ulah ngan lamun ku Allah dipetakeun dina kasbu maha duduhur wungkul untungna dina kasbu teh Allah mere untungna. Matak man adoma moli ngagungkeun Allah nu ngalahirkeun kami ceuk Kangjeng Rasul. Sabab kami teu bisa nyen lahir teu bisa nyen kami Allah ngadamel kami jeung Allah ngalahirkeun ka kami. Jadi ngagungkeun Allah nu ngalahirkeun Kangjeng Rasul, ngagungkeun Kangjeng Rasul nu dilahirkeun ku Allah. Ngagungkeun Allah nu ngamiskeun kana gula, ngagungkeun Allah nu ngasinkeun kana uyah, ngagungkeun Allah nu ngaladakeun ngatebrai keseluruhan, ngagungkeun Allah nu nyaangkeun kana beurang, ngagungkeun Allah nu moekeun kana peuting kabeh. Apal aku teu ngagungkeun ka Allah. Tah rek dibalikeun jalma-jalma teh tina ayeuna golongan jahiliyah kana Islamiyah. Matak mauludan di mana-mana ngan geus resepe mauludan. Ngan sok ayeuna disimpangkeun eta ku ibu resepna ka mauludan teh peulah aya acara kagenep we cenah mauludan kae eta. Jadi ngitung gede jeung leutikna mauludan teh kumaha ayeuna eusina keresekna
mun keresekna berat ta nu aya ka bagian kabeh teh mauludan gede cara ayeuna amalipun muadom mudo parun 10.000 aya meuli pencit 5.000 domba meuli pencit ari kitu mah lauk leutik nu hanyata kana keresek sami inung panangan nu hideung teh paling ngahanyakeun lauk teh nu leutik we nu gedena mah eueuh tapi lamun disampeur ku caa mah aya si porong palitina balong 4 kilo amun mencit saya moncor keneh kana bakiak balasnya nu gede eueuh nu gede cenah tapi sampur ku cekak mah aya si jago 4 kilo teu kapuncit terus sampur ku cekak gede sampur ku caah gede disampur enak kumurudan malah leutik tapi keun wae da Kang Rasul man anfaqa dirhaman pemolidi pakan anfaqa jabaran min dahabin fisabilillah sodako pangaji sasalena merayakan lahir Kangjeng Nabi sarojin sodako masa di Gunung Galunggung rek bisa anak kumaha boga masa di Gunung Galunggung tukang gali batu ge ka urugan batan meunang di Galunggung nu bisa boga teh nu kudu bogakeun atuh sanajan satalen ge Allah ngebogakeunana jadi minallahi ilalillahi sanajan teu gede ge Allah nu ngabisakeun wusul tapi ka Allah butuh ku wusul tapi ka Allah nu hargaan teh hari kitu mah teu wusul nepi ka Allah hargaan kumaha tak ahli dohir dipiakeun sing aya iman ahli batin sing nepi ka jadi yakin mun can apal ahli dohir mal iman ahli batin mal yakin usahakeun tanyakeun ka lanceuk ka adi ka tetangga ka baraya nu kumaha nu iman ahli dohir nu kumaha nu iman ahli batin siaul basiroh ainul basiroh hakul basiroh tilu we sanghareupan teh heulaanan laka kitu begitu